Tuping kalina tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia salira Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan pati dalam dina kasalahan urang pada saling cuparkeun hampura urang saling maklum tapi ulah dume hampura benang dipenta der kasalahan sok dijieun-jieun jeung dihajar daun ngaran-ngaran makhluk kakenaan ku sifat salah jeung bener dina mangsa bener da urang wae teh moal bisa disebut malaikat salah wae moal bisa disebut setan kadang-kadang ngalakonan dihaja salah oge sarua ya malah di dieu bisa disebut mustika ning hirup nyaeta saling hampura antara urang jeung urang minangka batu loncatan sangkan urang tin hindar tina rupaha dosa ngaliwatan islah papada urang urang pada we dina lebah dinya atuh ping tiga natan sadaya jeung ajeng permila nipun panjenengan keresahan malipati dongkap ka dieu wonten keresahan kunapa jelaran kang pun diajeng-ajeng siang pun dalu kuwi kajabi ti salira Prabu nuhun ti reug-reug aing boga pati gede sora simaan bawaan ke kalem sagala rupa hal oge kudu nete taraje nincak hambalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ngembit pasir mapai jungkrang maksud teh meh malapah gedang besok memang aya perlu kaula teh imbala ngan saacan pok itu si Senopati kahareup maneh wih nya jadi kahareup maneh nun Sri Paduka puputon kemang kadaton sumbaheun abdi sapangeusih nagri hamba sapangeusih nagara nampi kana pangbagia sarira kalayan nyuwun katampi sembah pangabaketos kahunyuk panjenengan baktos itu lain baketos ya leres ditarima ku diri kaula kawuwuh kakang pati nyanggakeun semar nuhun jadi kalina perkawis hapunten bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan utamina hapunten bilih langkung saur bahe carekna ngeran urang pada jeung uing Bang Kumis di malan kalayan aya pikeun saeun naon ieu teh ti sakawit simkuring nam WA na disaur ku ratu diondang ku raja dina mangsa libur dinten ayeuna numawi jisim abdi reuwas luar biasa da rasjik jisim abdi teh lain dirorompok mios teh nah di mana nuju ngusup di Jati Gede bieu teh lumawi hapunten we beli dongkap ka dia bau lukut abdi nya dirakit teh berengbang we init ka dia teu nanaon kitu hilap teh ka tukang cukur heula jisim abdi teh matak rada ramos bos kumis abdi nya kitu ya aya pikeun saeun naon ieu teh Gusti Prabu anu sadaya jeung ajeng ngira kieu ye perkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir dina diri kaula ayeuna timbala leres kaduana memang ngahaja ngahaturanan linggih maneh duaan mangsa kiwari teh nyaeta rek ngabahas ngeunaan nagara jeung bangsa kakurung pribadi ya nyaeta saperkara turkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kurupaha jasa-jasa maneh di nagara
nu kapanangku diri kaula dina mangsa anjeun bakti ka negeri sabaraga ka nagara teh istuning katemong jasana ku diri kaula malah teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon sabagean waktu anjeun pikeun kapentingan umum nepi ka mate malireh ngeunaan kapentingan pribadi leres bagja pantes tur tapayus lamun kaula merek layang pangajen kasampean duaan dasar tina rasa rumasa nah dados kajatan kewajiban kangge kaula geus diwakafkeun apan awak oge Gusti mangga teh teuing piraku abdi make jeung bahak kana tinimbalan pirahu abdi make jeung goreng dina digawe pupeurieun abdi teh goreng patut nya kata mah goreng gawe wah katuru katutuh panginten sabab karasa pisan lamun tangtu ngeunaan negara ieu yen ti taun ka taun ti bulan ka bulan teh urang aya ronjatna tibatan taun anu kaliwat ya aya onyoy boh eta tina pajak anu sasatna masyarakat teh pada malayar surti tur tak ngarti kana rupaha pangbangunan di negara margi setiap hiji raja setiap hiji pejabat yakin bakal bisa ngamajukeun nagarana lintang ti urang teh paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan hartina gotong royong sabeungkeutan gawe bareng lawe-lawe lantas malang-malang putung ngahiji dina muara anu tangtu geusan nagara jeung bangsa najan bari jeung lamun muda kana 100% urang mah bingung muda kana 50 ya hartosna lami kene lila kene da sidik ieu nagara teh najan bari jeung leutik tapi resik jalan lumayan geus rada hade najan leutik oge ya tapi leucir di perkotaan puguning di desa oge sarua anu memang ieu jalan teh sebagian infrastruktur anu diheulakeun pikeun ngaronjatkeun ti pakampungan margi urang teh urang dayeuh ai urang dayeuh teh kadaharanana ti kampung nu madak yakin di kampung kudu dikelola di kota sidik ditata ya leres naikeun perekonomian ka hareupna kahiji kaduana meureun ke di mana jaga urang kampung aya kaperluan ka kota teh bisa leuwih gancang distribusi moal telat leres hartina tetep renggenep terus berkarya sabab sing era ku para pajuang anu parantos ngantun naon sirina tutungun parantu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji ngan cara jeung katangtuan sacarana tupoksi sewang-sewang tugas pokok jeung fungsi seperti akang salaku pamimpin cici ngelola di kejauhan atau anjeun eksekutorna di lapangan hartina kudu gawe bareng dina lebah dinya ya leres ulah nepi ka patukang tonggong urang salaku figur sing jadi contoh tuladeun pikeun salarea tau najan bari wujud diu awak buta diri terahing rasaksi ngan urang ulah nepi ka leutik hate nu penting ieu hate ulah nepi ka saperti buta kumaha ai buta teh poek pikiranana poek uteukna setiap jelema geus poekeun kaituna moal aya pitulung naon sabab da mimitina poek heula leres tah kata mah ongko ai masyarakat teh kadang-kadang
nempok ka urang kadang-kadang sok disamaratakeun kumaha masana teh apaan pejabat negara teh loba ya kula maneh Sip Senopati Canuliana aya ratusan nepi ka ribuanan ya tina ribuan pejabat-pejabat urang ngarumasakeun hirup geus bener timbalan geus mere contoh anu hade kerahayan bener tapi lamun aya pejabat anu jadi oknum pejabat anu jadi hileud yakin urang oge bakal kabawa goreng hartina kaciwit kulit kabawa daging anu temana yakin demo di mana di meuni rahayat tungtungna anarkis nemongkeun kaprihatinan diri dan bari aya leres kasaksi ku kuring Gusti sabab urang teh lamun nempok masyarakat anu kitu kudu sagancangna niangan lengkah anu konkret anu proaktif kumaha carana sangkan ngaronjatkeun deui kahirupan berbangsa bernegara kalayan anu leuwih religius ka hareupna diestokeun Gusti jeung saran datangna ti masyarakat memang urang kudu tampung kudu diterima kudu cepat tanggap dina mangsa ngayakeun kejadian seperti halna eta naon sabab rahayat kadang-kadang teu nyaho yen urang teh birokrasina loba prosedurna loba itu ieuna tek-tek pengek tekuhan teuna loba beres urang ulah nyeri hate di mana dikritik urang ulah nepi ka pundung di mana dicaci dimaki jeung pangpangna nyaeta najan urang teu rumasa oge rumasakeun we da sabab naon sabab ieu ribuan pejabat teh leres sabab si inget si lokana bapatani teh teh jeung hileudna tapi di mana peteuy geus peteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peteuy da di mana jalan hileud peteuy moal ngadahar daun teh dan teh oge aya hileudna komo nagara da moal mungkin nyalakeun hileud peteuy moal hileud nagara oknum anasir ta eta anu jadi bibit rujit inu rusuhna teh tungtungna naon masyarakat anu simpati datangna teh jadi antipati masyarakat anu suka jadi geuleuh tina nyaah timbul ngewa tinu asih timbul benci leres maneh meureun apa nu lapangan kumaha nya kitu teh memang sawatawis kitu oge margi nya ngudang kana konsekuensi di alam dunia setiap aya pro aya kontra aya resep aya nu ngewa syakur ka jelema anu mika resep panginten moal angang tinu mika ngewa kitu oge nu mika ngewa moal tinu mika resep kitu jalana teh Gusti komo geuning anu ayeuna mah geuning Gusti naon sieun tadi disaurkeun ku salira memang ngamarudah masyarakat teh kulantaran sajabati urang teh aya pejabat-pejabat anu jadi oknum anu ngamangpaatkeun tina jabatanana pikeun ngarauk anu tadina kudu babaktina ka masyarakat tapi kakak babati ka masyarakatna teh aya nu kitu muhun da rek teu kitu kumaha ayeuna dina media massa ayeuna geus aya dina media sosial tos aya ngeunaan koruptor atuh eta teh bruk-brak pisan can deui ayeuna nu newak ditewak nu mariksa dipariksa sagala urusan nepi ka eueuh nu beres rek teu beres kumaha nu mariksa garong nu dipariksa bangsa tungtungna jadi lingkaran setan nya dapat ciwit-ciwit lutung seperti ayeuna dina dana di luhur sekian triliun datang kana papanan urang dari pencipta loba berceceran di jalan kudu itu kudu ieu pasti masyarakat tengah maruda malahan kasarna luar biasa maklum menemukan keprihatinan da aya paribasa geuning suara rakyat itu adalah suara Tuhan bener ai rumah saya
itu dalam mudah kena konsekuensi urang mah ukur wakil rakyat Gusti ayeuna rahayat salaku anu ngawakilkeunana panginten eta dunungan urang margi naon wakil sareng anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh nu ngawakilkeun nyaeta rakyat tadi dieu meureun yen rahayat teh boga kawenangan dina nyoplokeun dina itu ieuna komo lamun dipenta ngahiji mah yakin urang teh bakal hancur bener APG dugi kasareung sileuan ku nguping eta kasauran anu orasi anu demo jeung sajabana nah kumaha kitu omonganana matak nyeri hate kumaha sih nya ka itu kumaha asih dicarekan gudunganna moal ada dititah wae nya kitu Gusti kumaha dina orasina hareupeun gedung teh ngeunaan oknum-oknum anu diharudum anasir anu balawiri nyata rahayat teh menta supaya keadilan anu seadil-adilna menta supaya hukum teh ulah miuni peso ai peso teh kaluhur mintul ka nafsukeun naon sabab kejadian anu maok bang anu maok hayam nu maok TV nu maok kulkas nepi ka digunjang ganjing can masyagi mah beungeutna can asup kantor polisi tapi anu maok duit negara anu datangna bari didasi turun tina mersi bari unggah tina mersi bari kaayaanana eta pakakasna teh ukur pulpen jeung kertas ngan sakali ngagitekeun pulpen kana kertas duit negara rahayat bakal pindah kana rekening pribadi nepi ka dihampangkeun hukumanana kitu nu matak omong-omonganna bari lantang ngomong-ngomongna teh bari heuras gerak turun gerak turun sya koruptor mana janji maneh mana caritaan maneh mana sulaya buktina secara memeh jadi sia daek apruk-aprukan kau nggak kampung gitu secara memeh terjadi daek aprak-aprakan kau nggak pedesaan baligo pagede-gede unggah sudut itu ieu nguruluk janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ai geus ngajerok dina kursi kepemimpinan mah culang cileung jadi bangsa sagoblok itu nu nabe nu ngampar nu sebe nu lapar tarurun sesana selain ahli nama bangsa cek saha cek rakyat dan cek abdi kade sieun siapa nya atuh ulu kitu nya ngomong marokana Gusti lamun dikieuna mah hampir upami abdi teu make helm geus beak beungeut abdi saur salira teh mah pandi pedaunkeun urang teh nya mana rek buktikeun lapangan kerja rek diagedekeun teh mana buktina geuning eueuh paingan teu beres-beres geuning setiap organisasi lain dibikeun ka ahlina kitu we anu dijadikeun teh dulurna anakna tatanggana nu wawuh konco-koncona oligarkina emangna nagara teh PT sia kitu cenah wah rupa-rupa bahasa anu sasatna nyuklit kana hate kuring oge ngadengena matak sareuseuh isin rasa nepi ka beak sorana manehna matak ieu teh yakin anu kudu diberantas teh nyaeta sampah-sampah pejabat naon korupsi nepotisme kolusi anu memang ieu teh ngaganggu kana kestabilan tutang ngaganggu kana hijina antara pejabat jeung para hayatna jeung keamananana geus kitu mah patukang tongong heuh tah eta cilakana teh ngaganggu kana kemajuan negara jeung bangsa imalan
Kerma gitu kata mah urang teh ekonomi teh sulit. Ya. Da aya nyaho. Komo ayeuna sulusup geuning usaha-usaha di luar negara anu ngadon di urang bari jeung payu. Malah payuna lain di kota di kampung. Nepi ka manehna teh boga triliunan duit-duit di urang teh peringah ka negara lain. Naon usahana? Naon? Main slot. Judi online. Dina data hampir 30 miliar 30 triliun kitu di sabaraha. Eta teh bari jeung bubulanan. Duit urang kakerit ku negara batur. Rek diblokir hese. Da ieu teh kulantaran lapangan pekerjaan anu sempit anu tungtungna batur masyarakat teh usahana teh tina sugan. Ai sugan teh apan melak sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan pan buahna teh buah teuing. Neangan untung tina enteng maksud tujuan mah teu nyaho kalakah rungkad. Rek derungkad kumaha ai ngadepo minang ai ngawedeh henteu. Apan rungkad siti? Ya. Nya tahu. Sedangkeun tina depo saha jelemana anu untung tina selon. Dawa nu beunghar tina selot ai lain bandarna mah. Rek teh kitu kumaha sok? Sabab ai selot teh di sistem. Ai sistemna teh sangkan manehna bandarna meunang. Ah, cenah aing mah meunang. Bibita mimitina. Da ai nu judi mah geuning sok tingali gengsina tinggi. Jiga babaturan aing urang sampih. Ya. Agul ka aing teh meuli motor manehna teh agul ditemong-temong ditanya teh tinu naon ieu tina main judi slot menang tah aing tina main judi slot geus sataun main teh ya bener menang nama menang tapi naon imana dijual ongko atuh sarena dina jok manehna teh ya tuh gengsina teh gede. Acan tina selot teh kaituna ngaremetna kana penyakit hate naon? Kaituna manehna bakal stres. Kaituna bakal ningkatkeun kriminalitas tina beak duit daek kuak paok ka babaturan. Wani tina wani kitu mabok-mabokan, tina wani kitu obat-obatan. Rumah tangga paburantak rek teu paburantak kumaha bayangkeun kumaha minangka seperti ieu jelema usahana tina pabrik boga gaji 3 juta sabulan tuluy eta duitna teh didepokeun ku manehna teh tibatan meunang kalaka beak ai balik ka imah pamajikanana nanyakeun gaji apan rame ya tina rame eta sedengkeun dapur kudu ngebul nya pamajikanna teh satukangeun salakina teh unyam injeum we ka Bang Emo. Ya tuh kacekek deui tah. Ya. Nu matak ayeuna ramena lain sumpah pemuda, naon sumpah ibu-ibu. Tempo ku sia unggah poe Rebo. Ngarariung make jeung aku berjanji. Tuh ya marukan aku mah jadi lain ngaliwat jeung ngalotek ayeuna mah berjanji waduh rek teh kitu kumaha rentenir kistu teh ayeuna nginjem 1 juta katarima 800 ai bungana gede 50% kadang-kadang kurung malikeun 1 juta 800 sok eta ku uninga salira eta ku uninga salira jadi koordinatorna terus tah nu matak yakin dina lepah dieu sagala aspek kahirupan ku urang teh kudu ditempokeun kudu dijaga kudu diriksa tur tak diraksa tah ongkoh deui ngudag kena tadi ngeunaan pribadi tambah-tambah ieu ngeunaan negara jeung bangsa.
ya studi banding aing setiap pemimpin jika aing selaku raja bah kabeh oge eueuh nu bener kumaha maksudna teh karabeh teh bararangsat sadayana bangsa pemimpin jika aing raja ya pemimpin kabehana seperti aing raja bangsa ngan cara bangsatna teh carana teh ngajajah negara tapi pikeun naon pikeun kauntungan tur tak pikeun kemakmuran rakyat sorangan hartina pikeun kemajuan negara ya kaulah teh dipake politik eta teh maksud tujuan anu tangtu kula ngadenge aya hiji nagara anu ieu nagara teh dikawasa ku hiji jelema jeung jelema eta teh dipandang salaku raja diraja teh kumaha jadi ketuana atau pupuhuna mundir kecamatan mah abdesina gitulah ngaranna teh negara Amarta ari negara Amarta dicekalna teh ku Pandawa dupi Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa jelema 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa nya lamun 5an caturunan awewe Pandawi teh nya ya aya deme terang abdi mun awewe 5 teh Pandawi upami 4 lalaki hiji awewe Pandawa kaselapan mun 4 awewe lalaki Pandawi kaselapan upami 5 bencong hungkul eueuh goblok situ nya 5 bencong hungkul aya kudu nama naon pangpengkeun nah situ meni kumaha karep teuing ngomong teh jadi Pandawa nu ngawasa rajana teh nyata Yudhistira Pandawa nu kahiji eta raja makmur negara gede ya anu jadi gedena eta negara di antara persatuan jeung kesatuan di negara turta di eta negara teh boga hiji jimat anu dipake lambang kagungan negara ngaranna teh layang jamus kalimusada bener eta teh lambang kagungan negara anu dianggulkeun ku manehna aing teh pan bisa init ngademit lumampah nyiluma init ka ditu sabab cenah Pandawa mah kena lara ora kena pati sabab kakasihing dewa bisa diala-larana ngan hese diala patina ngan cara katang tuanana kudu dipibanda heula layang jamus kalimusada kidunya minggu kamari aing datang ka itu dikersakeun aing hasil tah ieu wujudna waduh ulu gunungan teh aing minggu kamari ka ditu puak paok ieu mustika layang jamus kalimusada paingan minggu kamari teh aya aing sugan teh keur nguseup Gusti teh nu matak aing teh tah sabot maneh keur ngaruseup ka Jati Gede tak waing cokotna waduh era rayi aing raja nepi ka hampang birit urang nya tak kitu beunang ku aing da aing mah teu percayaan ti ya dibuktikeun we ieu layang jamus kalimusada teh dibuka mah teu bisa ya ngan kabeneran inget yen di negara Amarta wewegna keamanan teh kulantaran aya Pandawa nu kadua jeung Pandawa nu katilu Bima jeung Arjuna sabab saktina Pandawa teh di antara teh dua eta anu jadi kokojona kula init kamunggul pawenang tempatna Bima malahan langsung ngawujud hareupeunana bari nyekel layang jamus kalimusada manehna rek ngarontok ku aing ditingang sadakar kebek na jol ku sakwe leuleus manehna teh leuleus sebab lamun budak teu make layang jamus kalimusada aing bakal kapitar jajaten perlaya teu rek teh kitu kumaha saktina mandraguna waduh anjir
Jadi kumaha benang Bima ku aing dicerap. Waduh, ayeuna aya di pangberokan, aya di tahanan, ini deui ka Madukara tempatna Arjuna bari nyekel si Bima ku aing teh. Panggih jeung si Arjuna leuwih hampang. Cerak beuheungna ku aing. Deungeuh sakali kusek leuleus manehna oge. Tak ieu pangaruh layang jamus kalimusana. Luar biasa. Aya naon dina layang jamusnya. Buset. Nepi ka kitu-kituna ilok deh. Nya. Tak ayeuna kegerungan. Dina tahanan si Bima jeung si Arjuna beunang ku aing. Layang jamus kalimusana lamang kawan negara beunang ku aing. Hah? Ya. Yakin? Kepercayaan aing dina mangsa ngajajah negara Amarta bakal kapibanda mangsa ayeuna sabab kokojona geus beunang. Ya. Tah ku kituna kali nuluykeun tongkat estafet aing wayahna maneh aing rek pindah ka maneh jajah negara Amarta. Senopati kulan sarua jeung maneh malah kaula ge rek ngilu. Kumaha kira-kirana? Ya. Gusti Prabu mangga ujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun komo bari jeung tos di jalanan ku salirama asaya jalan ku memuntas bobok manggi Kurawa kami hampang gitu mah Gusti malihan mah isina nataker abi da sini bobokan kokotor naon sabab cenah isin atuh sayana hate ka abdi miwarangna wah talangke otak maneh keur kana esen wae di pasihan ku Bapak Dede Rustandi, Bapak Kades nya tah nu penting ayeuna kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngajaj cerak si Yudhistira teh Raja Amarta ngan omat sajabat di keamanan Bima jeung Arjuna aya keamanan sajabat di eta nyata putra-putra Pandawa saha Gatot Kaca Abimanyu Jakatawang jeung Antarja Satria Dirgantara Satria Angkatan Udara Satria Angkatan Darat Antarja Satria Angkatan Laut Jakatawang turta kebayangkaraan Abimanyu tapi di antara opat eta nu paling jago teh Gatot Kaca wah nah disiksa ku kaula tingalikeun heula nyaho beunang una ku kaula sia bohong percaya percaya ka kaula tong sombong di Kang daun kuninga Gatot Kaca teu aing ngomong jo wani paehan tapi tapa apal acan lamun urang ngarasa pinter komo batur kudu kitu pamadegan teh nah kumaha kitu kan Gatot Kaca teh sarua jeung robot kumaha ieu dangukeun kulitna besi tulangna baja uratna kawat cek beja mah cenah buukna ge paku 7 Gatot Kaca lamun kieu teh kaluar oli rem marukana kumaha kutilna tu marukana naon pentil hitut ngebul manehna mah da 2 tak oh siono muni modo nyingsieunan sia mun nyingsieunan da heueuh nya Gusti nya heueuh bener waduh tapi sing inget moal jadi berat keur maneh sabab geus dimimitian ku diri kaula sok ieu cekel layang jamus kalimusada tapalkeun ku maneh di mana dina awak maneh dina mangsa maneh patelak jeung Pandawa maneh bakal aya keunggulan itu teh dipercantan geus dibuktikeun ku deui kaula sae mah nampi sok timbalan nampi buru laksa ketika pingahan bawa pasukan saloba-lobana urang serang negara Amarta jadi lan kitu nih urang gawe barang jeung akal dina mangsa rengsena urang nyerang negara Amarta yakin menang jajahan anyar bisa dikerit harta bandana utawina sumber daya alam siap Gusti
bejana we cenah jadinya mah kana Syafi di negara Amarta mah kitu teh nya sareng kana kopi sae mah rampung dawuh tutas pengantika katika kantun pinara hawit kolano jung lumaku